Ieu setan nyadarkeun jelema. Loba jalma anu yazkurunallaha rajin zikirna, tapi polongo. You know polongo? Banyak orang yazkurunallaha, mulutna rajin zikirna, tapi mulutnya tidak dijaga. Ngajina pinter tapi kabalingan, ilmu nama luhur tapi loba ngarendahkeun batur. Koneng. Yang sulit itu yang sadar karena dalam kalbu ada dimensi abstrak yang kamu sendiri, tangan kamu tak bisa menjangkaunya. Bahkan mulut kamu yang dekat dengan kalbumu tak bisa menyadarkannya. Matakan cacahan mah ulah asup kada ceuli, asup dieu denge kuliah hakan kerud. Iman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah, alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni 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 sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله rabbil. Para kiai, para masyayikh, para asatir, khususon para kesepuhan lembur Lebak Pari, dino sepuh nepi kanu anomna sadayana diangken guru pribados. Mugia di paparinan sehat walafiat. Bapak Lurah, RT RW jeung reng-renganana khususon segenap para panitia penyelenggara pemuda-pemudi berikut masyarakat. Mugia naon bae utos diinfakkeun ku urang dina raraga ngagungkeun kana kelahiran baginda Nabi. Mugia sing jadi kiparat pikeun ngahapusan dosa urang. Sasarengan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam
mugia salilana dicurah limpahkeun kanggo junjungan alam Kangjeng Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, kita ini manusia bukan pohon pisang yang pakai jantung tapi gak pakai hati. Loba jalma anu maot suul khotimah tapi orang tepeka-peka minimal nyadarkeun kan hati orang. Matakan Al-Imam Abdullah Ibnul Mubarak mengatakan yahtajul insan ila ziyarati may yubkihi wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ila siratihi fil amwat. Nu ngaranna jalema sanajan pinter sakolana geus sampai jadi sarnaja. Ganeng tolol aing gerusaha ya. Murah punya sungut kula mah kos ieu kasar tapi hatena mah Hello Kitty. Apa gunanya kamu punya suami tampan mapan tapi gak bisa menghargai perasaan? Ingat, rumah tangga itu bukan tentang lamanya tapi tentang nyamannya. Ganeng dusun. Masya Allah, tabarakallah. Iya lemur nyolong badai ngaran mah lebak pari horeng tongo tadi gaing dibengkok tuh supir mang mana lemurna tadi payun saat tanjakan doi bedul aku tanjakan ini masa sampai kadaruk. Masya Allah, tabarakallah, luar biasanya tengah peting masih kena ngampar wasilah pengajian matu enak baik harti baik wakal coba isuk kewenangan ngampar dirinya jam 12. Yahtajul insan nu ngaranna jalema sanajan pinter sanajan gagah pokona mah teu teurak dikihkir bae tainag sanajan beunghar imahna tilu tingkat luhur beurit handap bebek. Gak bisa manusia itu hidup sendiri sanajan ilmuna gagah kitabna geus salamari dingkeun di ruang tamu jeung siran bedul meureun. Manusia itu butuh ila ziyarati may yubkihi. Kita itu butuh sosok manusia yang bisa memberikan nasihat anu nasihatna bisa nyadarkeun hati urang, minimal bisa nyerikan urang, minimal bisa membuat kita menangisi kesalahan kita kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita sekarang rame-rame kita hidup bersama dengan pasangan kita, toh pada akhirnya kita akan sendiri juga. Maka belajarlah untuk sendiri karena orang yang kamu cinta tidak akan selamanya ada. Yang katanya sayang dia akan pergi ketika hatinya terluka. Bahkan orang yang kamu percaya tidak akan selamanya setia. Bahkan bayanganmu saja akan meninggalkan kamu di saat malam sudah gelap. Ini ngartin teh yuk. Makanya ulah ngagantung ka jalema. Ulah ngagantung ka jalema hatena, ngagantung ka Gusti. Jangankan orang lain, pasanganmu sendiri sekali kadang-kadang bikin kecewa. Coba mana anu ngomong kasalakina ganeng dusun ngomong dia dicium dia kuenya bu coba mata ulah ka dia ya doakeun ya kan 2 bulan deh hantur apa kunaon kula cacahana kos kieu kan ieu mah ngaji siar harus mengandung faktor rekreatif karena nu adi dieu teu kabeh tukang ngaji. Ya lo berapa tukang lobang udah lobang belut iya kan tukang lobang orang pohon. Bu depannya ngaji penting lamun ngaji lempeng baik bubar ya jalan baik buku teteh pakai tiung ya ayo nak balik bak tiung hibar. Guys, ceramah itu nggak perlu menguntai kata. Yang penting habis ceramah dapat chemistry-nya. Ini setan nyadarkeun jalema. Loba jalma anu yazkurunallah rajin zikirna, tapi polongo. You know polongo? Ibu tahu tuh polongo? Baik, coba nggak download na Google. Polongo. Polongo itu hitut dibekep di amelan.
Banyak orang yang Allah, mulutnya rajin zikirna, tapi mulutnya tidak dijaga. Ngajina pinter tapi kabalingan, ilmu nama luhur tapi loba ngarendahkeun batur. Koneng tuh hadir acara bapak-bapak husu tarungkul be kueh beak sapiring. Tak aing di gajruk mah ye leutik-leutik aing ustad dak ya. Di dia mah aing pakai cocokan ku nini ya. Masyaallah. Wow, ada nini. Kan kieu Kak, yang sulit itu yang sadar. Karena dalam kalbu ada dimensi abstrak yang kamu sendiri, tangan kamu tak bisa menjangkaunya. Bahkan mulut kamu yang dekat dengan kalbumu tak bisa menyadarkannya. Matakan cacahan mah ulah asup kada ceuli, asup kada dieu. Denge ku dia. Hakan gerud. Hampuranya Kak, aing mah subuh kos kieu yo. Malu bae keur ngajurna teu diadanan pohon komat doang kieu. Tapi ingat, orang yang mulutnya kasar itu jauh lebih jujur ketimbang orang yang mulutnya halus tapi bermuka dua. Bu, kenapa harus mengatakan seperti ini? Karena orang banyak pintar, ngajina pintar, zikirna rapi, tapi kadang orang sulit sadar, gampang merendahkan manusia. Yang kamu lihat belum tentu yang sebenarnya. Hitam belum tentu kotor, putih belum tentu bersih. Apa yang kamu dengar, jangan dulu percaya. Apa gunanya kamu punya mata kalau menilai seseorang hanya dari telinga? Can pugu anu bukna gondrong jalma teu bener, kadang-kadang nu botak tukang anu kotok. Ulah katipu ku nu kieu mah babalian bos. Jangan make jubah ge keur usaha doang. Di mah macan pernah yang kalah tundun gigi. Ulah katipu ku nu kieu. Ieu mah lain mamatahan urang Lebak Pari, mamatahan ka awak kula sorangan. Kula ge can bener. Lamun kula hidup geus bener moal tengah penting nengan ka joka dia dan makana hampura para kiai ieu malah anggap ae dan lepas. Kula sok ae nu nanya, Pak Haji cenah teu make sorban, teu boga. Pernah aing ceramah make udang make sorban. Haji aing bebeja sasaraban kanu bapak. Cik bapak be aya kieu gede. Hatina mah nyungkun. Hatina mah laga beja udang disetel kayak nut-nut. Heh, makana geus kieu bae tadi aing baca nu ngariung bener. Dulu kolonyo. Ripuh. Iya mah lain hideung kurang cakang. Ulusia nu geuneuh. Allah, dan asal hari nu peda dia lah. Moal aing mah dieukeun ge moal kudu malam moal aing mah kebal. Kira aku kiai penceramah nyecahkeun akhlak Nabi, kiai na pundung bating. Lamun urang nyeri hate ngarasa dilunjak ku jamaah, nu salah lain jamaah, dia nu gede teh hargana wak sorangan. Coba belajar ke tukang main kartu. Nyawa main kartu QQ. QQ. Biasa pan budak mah, ai pencetan buncanut be main kartu. QQ. Dalam ku dia main kartu, eleh main kuat dihluk-hlukeun. Naon marah tieu paling nyengir. Ih ku tawadu tah hate. Allah moal dak aing mah geura gagoakan moal aing mah dia gagoakan aing mere duit moal. Lamun aya jamaah ngagorowokan penceramah itu bukan tidak punya kesopanan, tapi itu bentuk ekspresi kecintaan mereka terhadap ulama. Makanya jangan hanya bisa menghakimi tapi harus bisa memahami. Mereka pun sama gini mengerti, ini suara rasa kawan. Gak ada yang dusun. Jelema gitu. Aing tadi mikiran bae ta budak nyeungeut petasan alah batan kiai mahal ada kata dah. Tapi sing hade ta meuli petasan, ngondang kiai doang ulah petasan. Eta pan meuli petasan nya mahal nya jauh ka Parung. Lebarek diseungeut, nu meurina ge tuban jeuli kan tolol. Pikir ku dia geus kieu. Atunya embung batur kan dibeuli goblok. Makana nengekeun ya.
ulah kasinggung ku omongan penceramah. Jadi maka dia lain paling kunci kesang di otak. Renge. Kamu tersinggung? Sorry, bukan status aku yang berlebihan. Hati kamu saja yang terlalu baperan. Iya, tajul insan. Jalema teu cukup ku ngarasa gagah sorangan, ngarasa pinter sorangan, ngarasa soleh sorangan. Teu bisa jalema mah. Diciptakan lagi berpasang-pasangan jelema mah. Adanya perbedaan, bukan saling mencaci memaki, tapi saling melengkapi. Kuna lalaki jeung awe kawin, karena lalaki boga daging leuwih, awe boga daging kurang gitu. Ih, hese sih otakna otak sembak sih. Sia malah juga dia bae tolol ini. Hadir mah tuh cara tim hadro, kalem me dong teh palit. Nungarana jalema butuh guru spiritual yang bisa menyadarkan kalbunya. Pan kadang-kadang kieu penyakit mah lain di nu bodo di nu ngarga ya na bos. Ge, nu bodo mah sieun eta kana doraka, sieun kana haram. Nu ngarti mah digaleh jago dalil. Bae, Pak. Cacahan mah mending jeung nu bodo ngeudaheun. Cacahan jeung nu ngarti mah ngelit bae. Jelas. Hah? Peci. Terus pan peci aing ieu mah. Atuh rek dikikeun kumaha aing? Suka-suka gue dong. Atuh komo aing make peci make cangcut sia mah. Jelasnya. Sok anu hese teh sadar. Nu hese teh sadar. Bu. Ieu mah sebenarnya mengaji bunuh diri, mapanggan awak sorangan. Lolobana lamun jalema loba diajeng-ajeng ku batur, loba dialmu karomkeun, sok aleman teh aleman. Ih, karasa ku aing nih. Ih, bener nih. Ieu, lamun urang ka tempat ceramah, kurang susugu atau kurang penghormatan, kadang-kadang sok baeun. Ih, kain jurigna mah aing berarti. Heh, baheula mah biasa bae teh, biasa bae. Kerjaman mas santren memang kieu teh hate rada lempeng lah teh. Baheula mah kerjaman mas santren lamun turun di masjid mah tos nyolatan sendal leungit. Atuh da ikhlas bae da sendal babaturan ieu. Coba jajal sendal aing leungit. Geura dia jajal dia. Mun tadi cirian poe ngelemurna. Katakan penyakit mah lain di nu bodoh, di nu ngarti ayana. Sok loba kan kiai ustaz keliling masjid, magahan ngaji teh magahan ngaji. Benar? Setengah jam balik pindah deui, nyacahkeun pahala korban. Mun urang gaduh sunah korban pahalana gede, ge bakal jadi kendaraan urang nalika nyukang kana jembatan Sirot. Beun ini mah tukang uduk geus kieu. Ku ngalamun ku hayang bisa korban. Ya baheula teh di korbanan salaki palid badan. Kamari ga ini curhat kan aing. Jangan haji curhat dong, ya mah kolot. Ada apa mah kolot? Beuh haji aing mah masyaallah bae. Deuh huntu aing beak kunaon? Keur ngoyos ka bantek gelap. Aduh aya ka dieu eta mah atur mencacai ka haji sugan aya barokahna ti kai sugan huntu nyara di deui aing molotong. Daripada garieung kada ceuri derek poe jakua. Kae samingguan di mah. Belang bae balik di jalan ih haju poho meureun cai ti aing pake obe. Atuh huntu nyara di handap. Eta aya nini-nini di pagahan ngaji. Ustad dapat punya nyacahkeun pahala korban. Anu kieu be duit teu boga nah kuat ngalamun aing mah azam unggal poe aing cenah 10.000 sugaan satahun aing kabeuli embe beneran batur mah jeung celengan mana geus kolot geus teu layak hirup loh sapoe batur mah sesa dagang wuduknya wudukna ge lah nyokot bala-bala kanu batur ngadagangkeun moro leuwih 10.000 riki jangan geus kolot ieu parah teu pati gede 10.000 menang setahun
dibelikan embe menang embe tadi kamarakeun dibikin ka ustad nu megahan ngaji ieu korban kula ustad mah seumur hidup can pernah korban pan goblok iya aing mah bener ih aya ustad Nita Santi asal lebaran haji be tah nyinan tusuk sate jeung meuli haram bolongo jeung aya berarti jalema kahalangan teu bisa wusul ka Allah lain ku bodona lobana mah ku elmuna. Imam kudu aing bae datang panderi bae ditinggalkeun pundung jara rengkel ngajak ongko musyawarah ai cacahan kudu dikeun aing bae sakalian bedug bawa ka imahna sabak hese makanya jangan polongo atuh aing jadi dia al mukarram jadi mamanya meuli galon serobah berarti Pak Kiai takut istri bukan takut istri aku itu sadar diri diciptakan menjadi laki-laki bukan untuk menyakiti tapi untuk melindungi nu hese eta nyadarkeun hate urang hese pan kuduna mah kiai nyaho kana pahala sedekah urang ge kiai mah kudu leuwih gede daripada bos kudu nama aduh dah kumaha mobil aman aduh insyaallah tabarakallah-nya ripuh mesti pan kadang orang-orang tersadar-sadarnya di gunung cenah ieu blower aya nu malingan bae sarumi aya nu malingan bae jurig mana aya nu malingan aya dia can pernah maling mah atuh maling naon ka haji dia teh hasil emas sok di Jakarta dia tiap menang semua tentang kita atuh heudak sadar boga pamajikan goreng adat plus sok nyebut goreng adat ka pamajikan mah pamajikan goreng adat aya ge salah kita bisa ngadidik pamajikan kek nyuntak aing pan kieu lamun urang geus ngawin anak mitoha eta tugas pindah ka urang kabeh nanangna ge ka urang kabeh jadi papagahaneun sia ada nge ulah sok nyebut bikang goreng adat ai kawin mah doang urang meuli kadu kudu siap jeung cucukna ulah hayang ngeunahna bae di mana ya kado cucukan helm beureun ulah sok nyebut ka pamajikan goreng teu ngeunah dipake hello kamu baik-baik saja isok jengkel lain dipoyok di lebok asal boga duit leuwih be unclah ancle kawin deui lah kayak bisi micen mangkok menang batok kakak ulah sok neangan leuwih bisi leweh nu di luar mah beukeun ka beungeut ya geus aya duitan geus jadi api tuh banget kieu anu urang ngadamping urang ti nol ketika kamu punya uang banyak yang ingin menetap dulu ketika kamu miskin hanya bisa menatap Allah nu kieu mah Allah eta cenah goreng lain goreng kurang modalin dong ya kajen teuing mah magicom tipe suami idaman bos senggol dong ngamodalan wedak pamajikan 5 juta wedak doang bos eta stok 15 tahunan aing sok jengkel eta sok aya jalma curhat ka aing beuh cenah ka haji usaha mah Medina Timu ieu ngeun boga pamajikan doang kaleng bolong maksudna di beres saware geus sang bae cik aing pan meureuseun di babalangsa ku dia anu mangpang beung dia keur beunghar jajan anu ke balangsak di pan gagarakeun heuleung bolokanan di pamunangkeun sok nganggo goreng pamajikan ulah sok nganggo goreng salaki kan dipoyok di lebok
sok nggak goreng batur saimah kita meninggalkan nongeng keliang tadi di pasar cina sok muludan beli di akhlak nabi gampang dipakai kabatur kasur kadang dan dari pamajikan ngeunahun capek bos kok Kak Haji bisa ngomong gitu aing kerak sadar iya mun pamajikan aing nonton TikTok gitu becus bengong tapi kan suami yang sempurna bukan suami yang tak pernah salah tapi suami yang pernah salah tapi mengakui segala kesalahan jadi bikang kawalahan kareta nyaberang oyos puting di oyos sing calalager punya sing sararehat doakeun salaki nu usaha jat rizki teteh mah ditumpangkeun di salaki sing loba ngadoa mun salaki ka sawah teteh salat duha dimakan keluar belut iya tajul insan can nyambung kana apapun udah incan istitrodol malah kendang dan yang selah kan kotok jago gak lamun ngapin tidak kotok bikang terus langsung meangan jangan masih siripi main cantik kawan semua bagaimana permainan bos pada tapi kang tekabe langsung naik kudu disogok martabak kena dolo ya bapak nah HS ke ngejeng jarum coklat lamun motor Scoopy paeh akina mau bisa di starter diselah bos main cantik dulu dong nu hese gane ieu nu hese eta sadar urang jadi santri ngarasa leuwih mulia daripada nu lain santri geura ngaji deui mah ngaji mah pada pinter tapi nu hese teh anu ngaji diri nu bisa nghargaan ka jalma bodoh kan jalma bodoh kudu dihargaan baru ku kiai jauh bodoh mah kiai nganggur magahan bedul gerang atau gerang pikir kuda dia karena ulah sok sasahoreun nu bodoh ge kudu ngahormat ka nu pinter nu bodoh loba nu pinter mah tuh moal jalan pi dia aju lamun kakak pae nek nu kumaha ngomba anak mandiana nek setim artinya apa? Nu pinter kudu bisa ngehargaan kan nu bodoh ge kudu ngehargaan kan nu pinter dua-duanya saling membutuhkan sehingga terjadi simbiosis mutualisme insya Allah bentar tarangna dia apa ini ada asal pokoknya mah hampura abdi mah eta lamun jeung santri bae aing mah dipake pain bola tak ku santri senang sebab abdi ku bapak abdi ji ulah nganiatan jadi kiai dia kudu nganiatan jadi santri senang bae jadi santri mah atuh geus santri pada eta santri sabenerna lain di pasantren kan dipikir bukulot dia diantar ke penelitian di tiap kaparukan benar sesa edan sesa lengor pas pesantrenkeun uyuat teh dan ge kiai gitu makanya senang pokoknya mana jalma nu ditakdirkan jadi santri berarti rek digagahkeun dia ku Allah nan aing baheula keur dikobong kabayang rek aya di dieu no badak ieu mah panggungna ge moal turak patek gelap ieu senangnya kiai raga gede ge teu podar ieu makanya Pak sing hade nasib jalma mah nyaho ulah sok nganggap goreng kabah heuh lagi ngaji mah loba nu palinter nya oh samsiah waladiah loba nu bisaeun tapi kadang-kadang beli penghargaan batur loba nu teu bisaeun eta ngaji mah nu hese loba nu bisaeun nu bodoh diladuni tapi ngahargaan batur loba nu teu bisaeun nu pinter gini hadis ya lamun jalma gede beunghar ulah sok ngalelecen nu leutik sawah sia 3 hektar tuh dulu mah moal kahakan ka mana ge jurig sia hajat nu datangna bupati nu datangna camat jalma leutik mah nu ngumahan di dapur moal ka sia resok nyepelekeun nu leutik bos nu gede ge leutik kala leutik gede cabakan mah gede atuh can buku nu gede kuat nu leutik lemah dinosaurus gede, kotok, letik tapi yang bisa bertahan kotok
Emang pernah ini dinosaurus di dia. Oh kan, otak mah yang ngisi di masjid. Berarti tidak semua yang besar itu kuat, yang kecil itu lemah, betul? Aing awak gede kieu, nyolong bade. Karena nyali itu di hati bukan di body. Cina aing dah gede cina gua enggak. Malam Jumat mah pakai obat kuat ongko dijelkeun rumah aja kana berusut dia. Itu ngerti-ngerti hulu sia. Cik aing ge ngaji mah hese loba nu bisaan. Ngaji susah, loba nu pinter. Tapi nu bisa ngahargaan batur hese. Hese butuh kesadaran. Eta mah hirupna. Nanaon diukur ku duit atuh ganti. Lah cenah ku duit mah dia cepak. Alah, teu kabeh jalma kitu. Bener teu? Cenah kajenting aki-aki ge cenah budak SMA daekeun ku duit mah. Atuh daekeun karena duit teh kana sia mah teu daek. Ulah sok nyepelekeun bat. Bisi batur boga kalakuan ibadah nu teu katembok ku beungeut urang. Teu kabeh nu mulia ditembongkeun di luhur. Emas mah dibunikeun di jero lumpur, Bos. Eta mah nu aya di luhur taneuh kasepak ku dia koral tama. Ulah katipu ku nu kieu. Nu kieu mah lah ngomong doang di luhur panggung. Yuk nyek balik mama berangkat mabur. Lain bisa nasib. Aya dua be doang dia diinjem ku yang pakai cocokan haram be. Sadar. Bagaimana kalau yang hidup nasihatnya tak ada yang mampu menyadarkan diri kita. Wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ila siratihi bil amwat. Takarak nyambung aing kana muludan. Ketika yang hidup padahal dikatakan soleh, dikatakan mama kegemeran. Jalan rengkel. Nah ieu ngomong aing kalau lembut ya. Dipikir-pikir aing doang dan ngomong sorangannya. Bagaimana Makolot? Lanjut. Wow, sepertinya sudah banyak yang HS ini ya. Tuh, ulah sok nyepelekeun bikang. Bikang mah hadir, mawa anak HS. Mana bapak mawa anak? Wah. Yeuh. Nyieuna doang sarua jeung dia. Bu, eta anak ibu. Mun diajak tuh kerja pot bunga dibikin. Karunya biasa. Bapana mah bisa mere jajan, nyare kanan, hah? Ieu nu hese teh neangan nu bisa nyadarkeun urang. Kan kadang-kadang cacahana luhur bae kudu make taraje pan aya jaga sama cacahana bisnis miliar aing ngarokok ilu kolong ini digagal curug dah ipan anu gitu nyuk nyek banyak ngomong nama lobang ngomong nama tilu beban pencetan bagus aing ngarokok ilu saya bener leget aya batu baterainya. Padahal mau ngomong mah teu kudu luhur-luhur dak japa kaya mah kajenting tidak ngomong katembo ieu ku batu ngagoler. Nyuk nyek jarang rengkel. Saya bener sakola tanggung BPJS. Nu hese teh neangan jalma nu bisa nyadarkeun urang sasadar. Bu, ieu nu kieu ieu. Pan eta nya omongan urang pakaya urang eta pan bakal dihisab eta duitna anu dipake naon makana Imam Uwais Al-Qarni walaupun di zaman Rasul hidup tapi tak pernah bertemu dengan Rasul karena tekaun urusan indung makana mah nama lain sahabat tabi'in. Uwais Al-Qarni eta lamun boga duit kudu beak poe harita lain doang beget kumaha dibawa ka alma duit tadi pakai sodako kudu beak poe harita tujuanna naon supaya lamun aing poe paeh poe ayeuna harta nu dibawa jadi eueuh hisabaneun aman. Coba ge urang ka bandara teu maona naon atuh lewat bae kayaknya tapi lamun nu bawa koper loba dipariksa tah make X-ray harapan dipariksa di garadahan lila atuh dong kitu bae kayaknya
Katakan Imam Uwais Al-Qarni mah lamun boga pakaian duit poe harita kudu banyak harita dipake sodako sebab paur poe ayeuna aing pae sebab urusan kematian mah tanggalnya udah kalender bos. Umur mah ibarat dapuran awi butuh lalat iwung nu diala makana ceng sing bener bisa diala iwung dia. Oh jeung tali hinis nu diala oh jeung tiang nu kolot nu ditebang umur mah ibarat daun kelapa terus setiap nu urang barana kurang rek hajat jalur nu koneng dialaan bos. Udah ngerasa ora keneh Bu. Kamari digaju 22 tahun karena boga anak gigi balik di pasar sama motor udah kayak bakal kelepekan oh sebab onan pae geger kamar macam sama motor kayaknya kurang dina pae aneh teu aneh nu aneh mah ina pae isu sama motor hai lamun nu hirup aya banget ayeuna mah deuleut nyengir baduhan dibere duit batin gak ada yang tolol sedanglah sakimanya amis jambu dia dodol 5 dodol wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ila siratihi fil amwat. Kalau yang hidup saja tak bisa membuatmu menangis nasihatnya karena ilmunah dari barengan ku amal pan eta kiai baheula mah nya ngomong teu make dalil tapi nyelak kana huluangan kaset darajat mah ulah luhur-luhur ragana nyeri geus dihandap bae doang tai kotok aja teuing bau nu wani ngaleyak jero ta omongan kana hae geura sari di Jawara jagal nih cak teuing kotok jengke dia tidak aja mana dia Jawara gitu cak teuing kotok mah jengke bos ulah ngaku Jawara kak lamun can bisa ngegel celi sorangan kela iya lain seseurian aing keur ngaji ya nu hirup letahna teu bisa nyieun urang ceurik inget kana dosa wa idza lam yajidhu fil ahya ketika yang hidup walaupun orang katakan ini kesepuhan ini soleh tapi nasihatnya tak bisa menyentuh kalbu kita tak bisa membuat kita menangis sesadar-sadarnya ittala'a ila siratihi fil amwat. Coba buka sejarah orang soleh yang sudah wafat ya baginda Rasulullah Muhammad 1500 tahun sudah terpisah dengan kita sudah wafat mendahului kita tapi kenapa begitu kita mencintainya kenapa begitu kita sangat merindukannya sampai ada orang anu kasebut borokokok tatoan terjelas walak ahejo ketika ya Nabi salam alaika berural air mata sampai nangis terseduh-seduh saking rindu kepada Nabi Muhammad karena dia tahu dari sebagian cerita berjanji Nabi Muhammad sayang ahli maksiat Nabi Muhammad baik terhadap ahli pendosa Nabi Muhammad sayang orang-orang fakir dia merindukan karakter yang seperti ini karena yang hidup terlalu naif terlalu durjana terlalu jaim butuh sosok seperti Nabi anu welas asih ke ahli maksiat anu bisa merangkul jangan memukul yang bisa memeluk bukan menggebuk yang bisa membuat orang menjadi mulia bukan malah tambah hina sampai cerik malah payah tuh ya Nabi salam alaika didengek ku jalma balagajul kuat mewek urang mah sebut ustad lok mewek-mewek malah urang ya Nabi salam alaika batu talangap asupan papais masih bisa bercanda bener lah itu bener banget dia iya kudu lahir poe Jumat ya jasa geus bigil ya makanya Pak ini yang susah ta eta ya kan ngaji diri bos wa idza lam yajidu oh apa ada goreng dia oi cager sangat kayak jalan kabeh wa idza lam yajidu bil ahya ittala'a ila sirati bil amwat. Kalau yang hidup tak ada nasihat yang bisa membuat kita sadar siapa sebenarnya kita yang sebenarnya harus seperti apa ketika pulang ke rahmatullah. Ittala'a ila sirati bil amwat. Mari kita buka sejarah baginda Rasul yang sudah wafat 1500 tahun yang lalu. Ingat bos, 1500 tahun itu bukan waktu yang singkat paman.
Jangan panggil aku anak kecil paman. Aku sudah puluhan. Karak aing nyambung. Tadi gayang tak baik kalinya ke aing. Bu, sing sarolehah punya. Percaya ka urang dia mah nanaon ge guyub. Urang dia mah kana sedekah pohara yakin ieu mah calon-calon ahli kubur. Amin amin. Bu. Dah ieu malam Jumat ieu. Penting teh bisa kaburu main deui bet. Aduh, dah. Eta Imam Abdullah Ibnu Mubarak eta ngomong pun nyelaknya wa idza lam yajidhu fil ahya, ketika yang hidup nasihatnya tak ada yang bisa menyentuh kalbu kita, tak ada yang bisa menyadarkan hati kita, karena mere nasihatna hubu dunia kokoro mikiranna tentang kejo bae doang urang gitu begitu cacahan dak lubang sayur lumpurnya bagus gitu begitu. Aduh dak survei mah bagus sih dak. Cacahan gitu begitu. Aduh dak lubang sayur panen nih ulah ngarepeh mana bae dak. Waduh, padahal nu aing ditembuskeun kana lobang manehna tapi uratna beda ieu. Kitu baca cara urat be urat. Bos. Eta jeroan lobang emas ta jeroan lobang kubur teh. Lobang emas mah nyumur 100 meter, nembak 100 meter, nyumur 100 meter. Loba bisa keluar. Lobang kuburan mah 1,5 meter, udah bisa udang deui eta. Langsung gim kan. Dah ke kuna mah eta tukang ngalobang loba istighfar dah. Tapi kadang-kadang etanya aya lini ge doang teu sarieun tak budak. Matana kana urat bae urat. Garaga tadi gaing lewat pas sabrok jeung anu lampuna dina hulu. Cik aing motor di dieu mah lampuna na hulu cik aing. Cik aing buatan mana ieu motor? Lampuna eueuh aya na hulu dataran. Setan ngaluyan pangeran cik aing. Allah melalui maulid pererat kecintaan kita terhadap habaib zuriat baginda Nabi Muhammad. Jahe urang lain ti para habib di mana kenal Nabi Muhammad. Kita kan si kemod mah ngomong dengan teh si kemod ya. Udah kamari sore dipuakan ngajungkan. Jara rengkel. Pak. Kenya. Itu budak kamari sore. Ate teh sabeutna mah kieu. Aya beurit asup ka ieu mah ditebak beurita kana dibeulem di mana kana koplok. Segitu bae lah kalau ngomong. Bro, aing eleh ku Oma Irama diangkat jadi wali aing jadi aduh. Bu. Ada orang yang ketika ya Nabi salam alaika padahal jasad Rasul sudah wafat 1500 tahun yang lalu. Tapi kenapa dia menangisi orang yang sudah wafat sementara yang hidup tidak bisa membuat dia menangis? Kenapa dia bisa nangis? Karena kerinduan. Rindu itu menyakitkan jika rindu hanya sebuah kata, tapi kenapa sakitnya begitu nyata? Jangan pernah kau datang mengatakan cinta lantas kamu pergi dengan meninggalkan luka. Allah Akbar. Makanya si Hadeka besok nyepelekeun pamajikan geus tinggalkeun mah mewek. Mewek. Bapak aing geus aki-aki. Ditinggalkeun maut ku main mewek. Karena sejatinya yang menyakitkan bukan perpisahan tapi kehilangan.
matakan mumpung buka pamajikan aya sok sabodokeun sia bisa kitu ge urang pamajikan al masyhur bil mastur, kamu terkenal karena ada yang di balik layar. Tidak aku yang ceramah ka mana datang ka imah kudu ngeusehan ngepel bedul. Bahkan lalaki gagah eta doa pamajikan. Jangan sakiti dia. Kalau dia sudah menangis dengan doa, aras bergetar kawan. Malah bah pula teuing tenanya ge. Aing neangan jampe sampai ka Lombok. Ku hayang luang batur hirup, da hirup balangsak bae mah cangkeul kana beuheung. Urang jadi ustad, teu gableugna naon. Kajen teh ngadalin ngaburubut-burubut. Kamu na doang hitut bae kadang-kadang. Muka luar mah jabul Jawa meh kutubus sita, sari bekok bae kadang-kadang. Tapi lamun kiai nang saya duniaan, tihang aja loyor, hitut lagi jadi dalil. Dia baca percaya. Ganti zaman hirup, gantilah. Bener. Rumit kalau makan bubur pakai sumpit, Pak. Dipikir-pikir mah dunia melir ya. Tidak ada yang sedang baik-baik saja, Om. Apa yang kamu lihat? Belum tentu yang sebenarnya nggak ada orang yang baik-baik saja. Semua sedang berjuang melawan takdirnya. Makanya jangan pernah bandingkan suami kamu dengan suami yang lain. Karena walaupun kita hidup di bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Mencintai itu hak insan, tapi kalau memiliki itu takdir Tuhan. Well, ada jerol yang irung sia jerol tah. Bayangkan Pak, ya Nabi salam alaika, Nabi nak geus wafat 1500 tahun yang lalu, tapi kenapa borokok kolak kahejo bisa mewek? Sia kan hidup assalamualaikum ka haji sugan mewek teu hayang. Tapi kenapa kepada Rasul yang sudah wafat, ya Nabi salam alaika mewek why? Matakan lamun nu hirup suunta tapi sajadarkeun sia itola ila sirati bil abwat, buka sejarah orang soleh yang sudah wafat seperti baginda Rasulullah Muhammad. Buka sejarah Rasul. Kunaon ieu Rasul kurang dirindukan karena Rasul pun merindukan. Kunaon ieu jalema wau henteu ka Nabi Muhammad, boro-boro panitiana aing nu ceramah teu nyaho. Ibu tiba heula murunan bae, geus beak anu. Emang wau ka Nabi Muhammad na? Boga fotona. Download. Di download dina Google nu kaluar lain foto Nabi Muhammad, kalah foto Ka'man. Ngimpi ke jangan pernah. Tapi kenapa begitu kita sampai ada orang yang rela ratusan juta ngaluarkeun bikin ngagungkeun Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad belum pernah kita lihat. Seistimewa itu kan Rasulullah. Kenapa kita merindukan? Karena kita pun sudah dirindukan. Rasulullah Muhammad kapungkur cacahan jeung para sahabat, cik Rasul dulur baraya kaulah teu kawawah yang gerap panggih jeung kabogoh kula. Rindu teu kawawah cik para sahabat, ya Rasul punten bilih lepat pan kami di payunan anjeun ya kabogoh anjeun. Cik Rasul maraneh malain kabogoh aing, maraneh hanya sahabat aing. Bayangkan ngajak pacaran dianggap temenan, gimana rasanya? Saya mah gebong. Oh nya buaya makhluk doang dia. Oh ceng asal hirup bae ceng. Oh asal dia senang bae, aing mere ditu bisa, aing mere aneun. Mau pundung aing mah kebal. Ieu mah karma aing baheula kitu. Bu. Cik sahabat kurang kumaha ya Rasul, kami bela anak anjeun. Kok kami tuh dianggap kabogo sih? Hanya dianggap sebagai sahabat. Kurang kumaha kami bela anak anjeun Rasul. Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kurang kumaha bela anak Nabi. Bukan harta nyawa dikorbankan. Anak boga anak perawan geuli Siti Aisyah dikawinkeun ka Nabi Muhammad. Kurang kumaha bela anak. Tapi ketika ngaku kabogo teu dianggap. Anjeun meureun kabogo aing, anjeun mah sahabat aing. Ayo hari dia, nu bela anak Rasul doang. Sayyidina Abu Bakar. Mana? Coba ayo hari
dia masyarakat anu kakek mahabahna kos kitu nya duitna nya mobilna cenah bisa ka haji hayang kawin anak kula hawa hedak coba eta nya eta lamun kiai geringan bae coba ulah boga klinik coba tanya bisa hayang kawin deui naon sebab penyakit mah lain tina kacapean tina pikiran sebab aing mah kieu nya bapak kula umur 73 tahun ditinggalkeun maot ku ibu ku main pan main teh pamadikan bapak aing anakna 16 ih kumaha bapak aing bae abdi anak nomor 5 hideung kumaha dedekna bungsunya incuna 25 ditinggalkeun maot ku ibu mewek sampai beres nuju eta teu wani asup ka kamar sebelahan maka ada turun-turunkeun baju ibu disodakohkeun sampai kana tos geringan bae aing istikharah kumaha ya Gusti sepacageun brek me beungeut bika hajuk wae ditanya bapak ulah geringan bae geus kami tinggalkeun ku ibu bapak rek ninggalkeun ulah cedoakeun bae panjang umur kayak ieu bapak kumaha mau dikawinkeun sia makarak ngomong ajeuna tolol ih ieu mah kieu kek apa ieu aya dua ieu nu hiji sapantar ibu ieu fotona nu hiji umur 35 tahun bapak 73 kumaha ieu haji nu imar da kajeung ku bapak cenah ieu nu 35 tahun cek aki-aki ge cekas dikawinkeun ku aing jeung 35 tahun jaling herdia tadi nama kieu bae nya dicangkeng make itu dipicen itu bapak hiji bisa kawinkeun anak 16 pirak anak 12 goblok tuh bisa kawinkeun bapak hiji mata kan mun di dia ya kieu sepuh geringan bae coba ge ulah boga klinik bae ulah parolongo masyarakat cenah ge kawinkeun budak SMA tah ih bos Abu Bakar tuh anaknya jadi bikeun urang kumaha belana ka Rasul tapi ketika ngaku kami ini adalah kekasihmu no kalian hanya sahabatku para sahabat mikiran dah urang bae ge nu pohara bela ka nabi teu dianggap kabogohna dianggap sahabatna ai ieu jalma saha ieu kabogoh nabi kos kumaha kitu belana ka nabi sampai ketok ya Rasul saha kitu kabogoh anjeun cik Rasul bisi hayang nyaho saha kabogoh aing saha kakasih aing nu dirindukeun ku aing anu bakal ngahiji jeung aing di surga Allah jeung aing nu bakal ngabelaan tina neraka aing nu bakal japatan tina neraka diwalar ku Rasul bisi hayang nyaho kabogoh aing hum man amanu bi walam yarawni kabogoh aing mah umat manusia anu hirup di masa depan hirup di akhir zaman can pernah wawo jeung aing can pernah manggihan aing can pernah nepo jeung aing cenah doang tapi aing ge aneh aing ge kagum tapi imana pohara ka aing belana pohara ka aing saha eta ieu urang ngebak parido hadir di dieu ini hadis Rasul Pak coba urang buktikeun pan cariyosan Rasul mah wajib sidik kudu akur jeung faktana cik Rasul kabogoh aing nu bakal ngahiji di surga jeung aing jalma hidup di akhir zaman teu wawuh ka aing can pernah nyaho aing can pernah hijian tapi pohara iman ka aing kula rek nanya saha nabi urang kabeh kompak bu tiap tahun muludannya poharanya Masya Allah tabarakallah jalan ditutup alhamdulillah pemerintah tapi abdi rek nyaho anu tiba ulang asal tahiyat sholli ala Muhammad mad sanajan salakina setia nanaon dibelikeun can pernah ngahargaan salakina asukeun kana tahiyat Allahumma sholli ala Sulaiman kan semua tentang Muhammad terima atau tidak terima saja kawan nama kita sudah tidak ada artinya ketika disandingkan dengan nama Muhammad hapus nama kita bahkan istri kita yang setiap hari menemani kita nama kita kalau sudah disandingkan dengan nama Muhammad sudah tidak ada artinya sugan mamajikan aing ya Rabbi salli ala Asep can bener
Ya, kan pernah ingat deh haram be. Kabe ge tentang Muhammad. Pokoknya mah ngagoler urang kabe. Padahal nu meuli seprit urang, nu urunan urang mah wah bau. Dan kita harus terima. Urang nu hirup eleh rupa bener. Haye bener. Sok urang buktikeun cik Nabi kabogoh aing mah nu hirup di akhir zaman teu wauheun ka aing tapi iman bela ka aing. Saha Nabi urang? Pernah nempok? Fotona gaduh? Ngimpi? Mau cek kelep-kelep seringnya. Ya kemana mah cokot tara banyak. Kuburan kita nyaho, cenah di Madinah. Mana Madinah? Pokoknya mati sampai ka Girang deh. Anu sering bege umroh ke Madinah. Tanya, pernah nu papaesana? Jangan tadi halangan. Eta mah lamun aing jalma rahol, aing cenah di Madinah. Po, kuat diuk silah hareupeun kuburan Nabi cenah aing kuat meulemenyan sagala. Sepak kuluna mentak naon. Pugu urang bari digiring-giring. Pembasaan cenah aing balik di Mekah cenah di kuburan Nabi aing kuat meulemenyan cenah. Di mana dina hatap meureun goblok. Pugu lagi kuat abring-abring bae. Ngaranna geus teh disepak. Aing pernah ku saking hayang manggihna pan ditu mah dihalangan meureun make pagar stainless. Dijagaan pakai polisi. Di urang polisi tukang ngajagaan lampu merah. Itu mah ngajagaan kuburan Nabi. Aing nyumput di ditu. Kieu we. Pareng ketempon ku si eta. Hei Muhammad, lu mun kurang mah hideung. Mabur naon dia? Bahkan yang sering bolak-balik umroh saja nggak pernah terlihat seperti apa wujud batu nisanna. Benar? Cik Nabi ongko mah teu wauheun ka aing teh nyaho ka aing can pernah kali aing ge aneh cik Nabi ku bela-bela teuing ka aing. Pan ieu tiap bulan gigiana. Mad berarti baheula. Nyaho ge henteu, bener teu? Aya nu ngahina Nabi Muhammad reaksi. FPI ormas-ormas Islam ngamuk kabeh. Quran bae ge pedoman Quran dihina ngamuk kabeh. Cik Nabi ku bela ka aing. Pikir atuh gagahan urang dia dipikir-pikir Abu Bakar mah wajar iman kana tunggal poe hijian urang dia nyawa henteu kada Muhammad iman atuh gagah urang dia dipikir-pikir geurang pikir jangan segede geurang oh ya itu mah Sayyidina Umar wajar iman tunggal poe nempok urang mah cenah tapi pohara bela insyaallah ain urunan 1 juta, ain 5 juta, ain teu urunan bae, snack banyak kotilu. Aya deh teu gablek, mencit kotok nu muyung. Padahal Nabi nyahoeun umat aing nu eta, ain nu tilok salat, ain nu subuhna kaberangan bae, ain nu medit bae, ain pinter kodek bae, teu boga duit mah. Hutang ka warung tetangga, boga duit mah balanja ka aing Pak. Aya nu ka hutangna lelet. Eureun bae ka kayuan, eureun bae gunungan, jelok mikiran hutang. Nyahoeun Nabi ge angkurak si eta dirinya. Tapi ku Nabi teu disebutkeun ka gorenganna, disebutkeun kabogoh aing bae. Nu bakal ngahiji di surga jeung aing. Makana tuh tempo Nabi ulah sok nempo ka gorengan batur bae. Tempo kahadeanana ulah sok nganggap remeh tak ka pamuda nu diomongna pamuda mah main bola be ja buktina mah muda nu pamuda menyaku ngawujud bener dah saha nu ngajemput aing ja pamuda aki-aki mah leumpang dieja coba diajar doang Nabi ulah sok ngagogoreng bat coba dilatih kajen teuing urang geus ahli ibadah ahli masjid coba dilatih kudu nganggap bagus ka batur kajen teuing tekan tempo ibad eta bicara pangon kebo tilok salat terus lamun batur salat disaur kudu ngajapri ka sia lapor aku sudah salat urusan salat mah urusan main jeung pangeran goblok sia mah budak leutik kudu hormat kanu kolot cenah itu mah tilok salat dicik dia kulhuna mah lobaan itu macana kadenge dia ge nu salat takabur can buku diterima juring oh senang kareng dus bunuh diri aing dah coba ge sing bisa nghargaan ka batu kadang ge ini makarak dari ustaz setengah badan sesehor daya ku dia Syekh Abdul Qadir Jailani
raja nawale pun manggih budak ngora beki maksiat kumaha ngomongna dia mah maksiat ge ngora kene mun umurna dipanjangkeun ku Allah diberi hidayah tobat tentang kakolotna mulia amat ya ai yang geus kolot maksiat bae kitu coba ulah kieu bae ka batur pokona mah nu teu sarua jeung mama teu bener mama bedul meureun coba ge kudu bisa ngamuliakeun ka batur kudu bisa ngahormat batur lamun urang hayang disenangkeun ku batur urang kudu bisa nyenangkeun batur ieu mah hayang dihargaan ku batur ai kumaha teu bisa nghargaan batur contoh rasul naon rasul ngadoakeun jeung pribadina bae henteu doa rasul mah lolobana ngadoakeun pikeun umat bae pikeun umat katakan kurang Abu Ya Uji dala ku dia 24 jam can pernah rehen nujara nanti kabeh warawuhan lo pada menentu warawuhan kunaon teu warawuhan gerakkeun hatena ku Allah supaya ngajar Abu Ya Uji sebab Abu Ya Uji lamun tengah peuting ngadoakeun lain bikin pribadi bae ngadoakeun muslimin muslimat supaya dihampura dosa matakan lamun urang hayang menang madad para wali tengah peuting hudang astagfirullah lil mukminin wal mukminat Gusti hampura dosa sakabeh jalma mukmin mukminat matakan ku saking kudu-kudu hormat batur ngadoakeun batur dina khutbah Jumat dina jero khutbah kedua termasuk arkanul khutbah si khatib wajib ngadoakeun muslimin muslimat supaya dihampura dosa Allahumma gfir lil mukminin wal mukminat kitu hirup mah hayu belum ada kata terlambat kawan bisi urang can kitu hayu diajar urang sing bisa ngahormat batur sing bisa ngamuliakeun batur sing bisa ngahargaan batur kudu bisa nutupan kagorengan batur ulah sok mukakeun aib batur urang ge embung dibukakeun aib ku batur kitu hirup kumaha amal-amalan mun urang sok nulungan batur ka ditulungan ku batur Allah nu ngagerakkeun lamun urang sok ngahargaan batur ka dihargaan ku batur Allah nu ngagerakkeun semuanya berawal kepada kita kumaha urang makana kitu salaki kudu bisa ngahargaan ka pamajikan gampang jeung neuneun ka pamajikan heula kudu bae kadenge geus mabur mah mewek jangan salahkan kopi kalau dia menjadi dingin karena sebelumnya dia pernah hangat namun sayang kamu abaikan Aika haji sok pasea atau pasea tolong jangan robot kan rumah tangga mah kudu pasean bae kan sebab pasea rumah tangga mah rukun sono gerang urang pasea gede jeung pamajikan sampai bebuntal balik ka kolotna menang 2 minggu damai deui beda di bakal ge pelem kiu ya mudah-mudahan urang sadar sesadar-sadarnya bahwa kita punya panutan Rasulullah yang tak pernah menghinakan orang lain yang tak pernah membuka aib orang lain. Rasul begitu kasih sayang kepada umatnya. Yuk urang diajar, mudah-mudahan urang husnul khotimah. Sakitu anu kapiatur hampura tina kasalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.